Si mama geus jadi monster. Teu ngijem ceuling, teu ngijem mata, tak saksina. Pipi katubu, pipi kencang. Kurang ngajar sih bilang. Itu sama mama. Bawanian mana kitu petaka og Irwan. Nasahan salila ieu bayar sakola, nasahan bayar asuransi. Nganter aing ka ka dieu, ngareunceun ngaharita. Sakitu bapa maneh taya gong oge. Kitu mah teh bari gampang nyago Pak. Si mama nyago pila. Henteu, pila teh nyeri hate. Mana kitu ge pila teh panas teh jabok. Pan salah apa ge urang teh saya hampura, leuleus jeje liat kali. Pila teh ngewa ka mama. Dan kaji kemus mah kitu sadayana oge. Poho di tengah wadi. Bila ngelopak, betul tunjuk bari ngawak Om Irwan. Lopaknya Pak, itu kita teh. Punten. Mumpun, teu kenging kitu kan salureun mah. Kedah hormat, kedah majinan. Kitu saur Bapak. Dinten naon ayeuna asa tiris pisan hawa teh sami tirisna sareng dinten Kemis 2 tahun kapengker. Bila emut kene pasok sonten handphone mamah disada di kantor Bapak. Mamah ngalewas ka kamar ngambil telepon sakedap keluar dari ramisang. Bila teras dititipkeun ka Nin tingkat cuwis di kamar sami Nin dinangis. Biur mau angkat rusuhan. Bila tengantos, jadi wartosan. Terang-terang izin bila dicandak ke rumah sakit. Si horeng bapak gelis di gedung menuju dibangun. Kecelakaan, kerjaan, sama beritanya TV mah. Mami pisan bapak teguga, di rumah sakit teguga, di bumi gay teguga. Pulau mayungan orang lagi pisan. Bila teras lebat ke SMA, siswa cah mama lamilan CR, atau sesama ge lamilan CR, membade ke sekolah, bila nyongkeun bakal ka Nin. Nya harita pisan si mama papendak sareng Tante Resti. Bapak pencantik ka Tante Resti. Saur mama mah bohongnya Pak. Geni, lu kes papa malam reh Tante Resti tarang ngomong. Geni, waktu Tante Resti ngambutin atos, bapak tuh panuju. Keren tengir sama saur bapak. Tapi mama periogi ngiriditkeun barang. Da bapak ketiasa ada amal satu sepungkut. Mama teras maksa. Ketam, Tante Resti pinta ngolo. Besok nelponan nguruskeun. Halo Ce, jadi nggak pinjam duitnya? Mumpung masih ada, kita saling bantu. Gitu paribasana. Saling bantu tai kucing. Nu sidik malentah darat, dina 1 juta. Dibayar bunga kalah nambihan. Teu beres-beres si Mamah Mayan. Ujung-ujung mendung usaha. Nu aya mah sagala uculan. Motor, kongkorong, TV, kulkas, segala bis dijabal ku Tante Resti. Dugi ka urang kapaksa, ngagedekeun bumi. Kampungan urang sapunten. Harita bapak nangis. Bari nangkep mama, nangkep Bila, nangkep Nin. Hampura bapak tua kaya. Kita sama bapak. Hampura. Hari pagi, sami gelisna sareng ayeuna. Dihapunten Pak.
Bila mah ato bapak ayah di bumi, bila biasa harus TN, bila bisa diajaran gitar, sareng ngarombak barang elektronik, bila jantan terang naon multimeter, solder, fungsi-fungsi kabel sareng obeng, harita ayah hiji dua, anu langganan nyerupis barang-barang ka bapak, ku urang dibongkar, diomean keduaan baru sekabunga. Minggi ngahapunten, misalkan masal ka bapak, biwara kurang sadayana sabar, keun da banda mata talang raga, saurna. Bapak nyuruh karena kamu ini, Pak ungku-ungku di rohan kamu, siang harita, kareret, kubila soca mama, katina maut, mencong jauh, semu ngalamun, semu mesin, harita, waktu bapak Pak ungku-ungku sarang ini, panangan mama, kubila diusapa lalawanan, beting peskeun, barang ditutup, socananya broskeun, parumana galak, rarainan rancuing, jadi dikasieun. Eta masih geus mama bila, eta monster pak, monster. Disifat jadi monster, mama jarang di bumi, damel naon bae, uih wangi, enjing-enjing angkat deui, mama warni, ilang mama kapungkur, jengkel jadi emak-emak gaul, daster genung cosplay, acuh nyitak awak, gelang koloncong, kang kalung ngabelayu, pagedelir piring, bereng di dieu, hejo di ditu, pulau, ponteng kaya, orang hideung, si mama jadi ratu monster. Teuh ngajagi boring khas, lambai nafsu pake pot payungan iPhone, saban bunyi video callan, jelema kesun sayang ka Om Irwan, kabila tiga ngewa, jebres pajak di lagu nulis. Cenah mah juragan rental Om Irwan teh jagung ageng, ramo reunceung ku batu ali, patuhangan buleut jiga pelek mobil. Mamah mah sok katinggal di pajero hideung, kuah uih ka salon, ka mall, ka restoran, ka bandara. Seueur nanginan lapor ka bila, isin pak. Bila besok pendak sareng Om Irwan, dasar ke sekolah, misalkan aku jajan, 1 juta sekali grosor teh, seminggu sekali. Kalan-kalan kita coklat, lung, dialungkeun, kan wae muntah. Ku bilang payunganna, digitukeun teh kalahkah ngahehe, monster eta mah. Bila sok diajak amang ku Om Irwan, hayat tuh dia Om Irwan hoyong kabila tong isinan, tong nusunan juga kucing kampung, pokna nyareno bari musapan pipi bila, cek buruk gila, ninggalin kumisan gila mah hayang utang. Uyuhan si mama daya kamu gitu patut, padahal si mama teh geulis, salsa sahage si mama teh geulis, mata ngajogna sare si bapak, nurut cupu sahabat nenek, nu kasep jeung nu geulis, bapak teh kasep,
Gitu sama mama. Hah, pugu bilang atuh bapak aya di bumi. Ngoprek balang elektronik. Wengi narine nonton TV bari ngopi. Bapak banget sabar. Tumamprak nampi kadar. Kasek gagah kene sanaos kemana-mana. Enak tongkat. Bapak, bilanya apa bapak? Rugi asa cari juta. Tiris pak. Hawa teh asa tiris. Cara kamari. Waktu tante Elsa ngadeng ngontrol. Nuju pangampun bapak. Ante tuah dosa. Kamana pemajikan sia? Jeung salaki aing gitu. Geus saminggu teu baliknya. Ye, bisi hayang nyaho mah pamajikan sia keur ngabondo di salaki aing di Hotel Bungur. Dong teu koplok pungkur-puruk walah pamajikan teh. Tong sina ngaganggu salaki batur. Apa di goblok-goblok, di anjing-anjing. Mending bapak ngantungkul. Hotel Bungur didinya sama monster tehnya yang mulai saminggu jemput tiba-tiba ka eranya pak. Nuhun bila ke hotel tadi siang, bila lagi bisa ngoncok cara tante Elsa. Tak saksina pipi katubu, pipi kenca. Kurang ajar sih bila gitu sama tadi. Wawani yang mana itu peta kaum Irwan. Nesahan sarila ieu mah sekolah. Nesahan mah asuransi. Ngarenceng mana harita. Sakitu bapak maneh teh gua oge. Kitu mah teh balik ke urang gampang. Nya bapak si mama teh bila. Bila mah keluarga obeng. Gede hampura geus jeureun kali. Lihat tali. Ayo cing. Gede nage hejo monster mah. Teu beureum cara urang-urang. Bila keluarga obeng. Tinggal sakulancingan. Si mama menjawab. Belum pas bilang ngalieu. Si mama ngajak ujuk-ujuk. Jika ngolok ngicep-ngicep. Si mama ngagoloskor jika mengenai kamu pegang talina. Getih dina tembok. Obeng dina pandangan bila. Si mama digagotkeun ka tembok ku Om Irwan. Aya berita di TV. Pengusaha membunuh pasangan selingkuh di Hotel Bungur. Kitu judulna. Paeh Pak Mister teh. Kantor orang duaan. Bebas pada naon oge. Ayeuna kantor orang duaan. Bilanya apisan ka